ya lain sakadar zikir, lain sakadar muatan zikir naon sing hade ieu teh pandek ngaikhlaskeun lillah dek ngalilahkeun jelema lamun piki mah nungtun jelema supaya rapih wudu jeung salatna torekat mah nungtun jelema supaya ikhlas geus ulah aya muatan-muatan zikirna ulah aya muatan ngaji ulah aya muatan berangkat gerakna teu meunang aya muatan di luar lillahi sakitu asalnya nungtun jelema di luar lillahi ta'ala batal norekat mun nyana norekat mun encan atau acak-acakan ka dituna kos kitu mah ieu nungtun lillah atuh nu bisa lillah kudu nungtunna jadi kajen kumaha ge geus tah mamalana di mana jelema geus terjun norekat kemudian muatanana di luar lillah aya muatanana Allah ngutukna leuwih tibatan jelema mikih sebab nyana nyaho geus dibere doktrin ku guru ajunya anak kos kitu atuh batal meme asupna ge torekat mah beat teh lain sasalaman sumpah setia teh naon nu disumpahanana bahasa beat teh ngaranna sumpah secara formalitas sasalaman teu kudu sasalaman geus lu endek di beatna naon masalahna pandita aja heula sia cicing henteu ieu di pemerintahan abdi cicing keluar beat siap ulah cicing di pemerintah dek torekat siap beat ngaranna siap hiji sia dagang apa henteu dagang jangan teh sia dagangna beli mobil ulah di beat lamun sia dagang usaha jangan jang li'ilai kalimatillah pek beat sia magahan ngaji magahan bentukna naon yayasan nah maksud dari yayasan kan kunaon abe bantuan babari teu meunang di beat ndek lillahi ta'ala yang nyaho mah nu mantak keras kabeh ge ahli tarekat badi mamana ge sebab nyaho rumus batal sia ngagungkeun agamana kos kitu mah wanieun nyaho rumus salah beat bae ngan sakadar zikir emang beat soekeun sungutna bisa lain kitu beat teh naon nu dek di beatna